Paiki mah taya daging sapi, daging sampe pun jadi. Naon cenah paiki daging sapi teh muhun empoy diten paiki menamina teh duka di daerah anu sanes naon namina. Cobi ditulis di kolom komentar paiki. Abong jalminya menik hadademes dauna dialab, sampeuna diopi, ieu kulitna oge masih kena diopi. Majarkeun teh lebar cenah pami dipikeun mah atuh ka dieu saur paiki teh urang cobian dipasak ku paiki. Urang digeunah-geunah we jiga daging anu beneran bae nya kulit sampe oge. We atuh ari samarana di enak-enak kieu ge kulit sampe teh jiga asa daging. Aya nu hoyong terang teu bumbuna naon paiki mah bumbuna teh bawang bodas bawang beureum muncang di blender heula. Ditambahan cabe beureum, ditambahan pedas, ditambahan koneng. Tong poho daun jeruk daun salamang ngaraseungit. Penyedapna mah biasa we uyah, sasa, royco sareng gula. Make bawang daun, make cai pati. Aduh, ieu mah dijamin mantap we kulit sapi teh. Hantenan dituangna teh sareng sangu haneut anu diakeul geuningan geus yakin we ieu bakal nambah deui. Ke heula saacan disaatkeun caina urang asaan heula bisi aya nu kurang bumbuna. Tuh da nyaan we asa kurang amis gula ieu teh paiki mah da sok resep amis gurih. Sambil nungguan daging sampe saat ayeuna mah urang meresan heula dapurna ngarah daging sampe asak dapur bararesi. Saur pribahasa oge cenah geuningan sambil menyelam minum air tapi da paiki mah nya henteu keur nyelam ieu mah keur masak daging sampe. Heuheuy deudeuh tuh asak we daging sampeuna.